Koplo teh ya. Sok siji dua tilu. Weh. Dia hungku aing geus seneng teh nya takap kadang anu teh nu ngagiplak otomatis ada. Soalnya luar biasa. Soalnya Si aing mah ganengkeun wae. aduh, mikir genah-genah teh ieu mah. Naon, Bro? Ganeng euy. Latihan kana lagi. Lain- Ngarah bisa. Heeh, memang alus latihan teh kudu bener atuh tepak teh. Kurang bener kumaha pan tadi sih kitu. Pokona mah. Kadenge goblok ditu dewe keur istirahat pot asa aduh. Itu cek bener atuh nya latihan cek bener. Kurang bener kumaha pan. Aduh. Iya. Latihan sangkan jadi pangkenang bener gitu. Siga baweh belin pan. Ngawayang. Jadi kapake ka mana-mana Gitu. bisa ngenang na teh. Teu pan dia Oh iya, aja bener. latihan. Kan ieu teh ngeunang teh lain saukur ngeunang, rek aya aktris. Nah, si lain maksudna kumaha? Aktris datang dia aktris. Aktris teh. Penyanyi. Oh, Miss. Woi, pokoknya mah Di mana eta jeung? teuing gara tadi kan mau ditungguan eueuh kena. Henteu maksudnya ente janjian eta jeung eta jeung artis eta. Mata tadi latihan bisi request lagu. Nu balik sih teh. Pokoknya mah Lamun bener teh kena gaya ieu. urih pokoknya mah. Gurih pisan. Miss teh apa, Miss? Naon Miss teh? Penyanyi. Opa itu tumis hasil. Aing ngomong aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ulah tuh. Waalaikumsalam. Ayo saya. Ya Miss teh. Abi Miss. Oh, itu Miss teh ya. Misteri Gunung Berapi. Wah. Heh, sieun aing. Tidak tadi ya tidak artos. Sorry, jangan tong antal Oh iya, corona. Jaga jarak. Aduh ya Allah. Abi kasiangan punten. Oh, Jika nama kapega ke PSBB teh ya. PSBB, oh bener. Kumaha geulis? Ah, iya mah tuh Kak tinggal di Kak. Ieu mah dewek heula ieu. Cing, penyanyi lagi jeung ieu tuh. Tapi kan lamun asup ka dieu, di dieu teh kan ngan aya tiluan. Bisa kitu itu. Tong gitu. Terdidinya Kak. Kela cuy. Ieu mah mun teu salama, ieu mah kela. Oh, apa leuy Miss? Miss Cuneng. Aduh. Benar ya Allah. Kakak. Hei. Punten abi tadi teh nya rek hadieu teh ngantosan heula. Biasa abi teh tadi babagi. Bapak ginaon ieu teh? Babagi lain sampah lain. Oh, sampah. kade. Soalna anu geus oge kan 17 jahitan kamari. Nya lain ieu mah jadi berbagi donasi takjil untuk orang yang berbuka puasa khususna kanggo ka pemulung, tukang ojek, ojol, masyarakat sekitar yang membutuhkan gitu nya anu terbiasa bersama. Keprok heula. Anu mana eta teh salah sawios program Miss Cuneng di Ramadan tahun 2020. Di Ramadan tahun 2020. Nya tahun ayeuna gitu. Janten alhamdulillah tiap hari donasi donatur yang terhormat. Mun bisa mah tuntong program 2020 hungkul Ya kan tiap Ramadan. Tah eta mun Ras insyaallah kapayuna Bang itu aya milik nya dirajankeun gitu. Kala abi teh sarewas diulem kamari di WA ku kakak. Kak. Nya tuh jual manggi HP di WA aku kakak. Weh, Sing aya naon reuas sok Hanya teu direct bareng sama paanya. apaan? Aya nama apal sorangan. Ku ayana naon teh? COVID-19. COVID-19 heeh. Oh, kade lain kopi ja ieu. Kade. Lain. Buri. Lain. Nah, ku ayana COVID-19 teh kan dianjurkan ku pemerintah teh urang kudu lockdown. Lockdown teh ngajedog merenya. Ngajedog di mah. Cicing tong mana-mana. Tapi da kumaha deui da atuh loba pangabutuh tapi lamun pom bensin diulahkeun mah insyaallah. Pasti. Oh bener, kita asup akal tah. Ganti ku cai gitu. Heeh, namun ayeuna bayangkeun tuh.
lamun urang enak lockdown wae di imah kabayang gering ku lockdown. Pada mau tuang di mana tuh? Gering ku lockdown. Akang mah meureun beki loba budakna. Oh, kemang biak dong artinya. Nah, gitu ya. Waduh, tah. Ieu teh nu ngaran apa teh ieu? Apal naon eta teh? Lain kurung manuk kada ieu teh. Lantera. Nah, kieu lamun urang cicing ieu teh urang teh uniakeuna kanggo ka para bosku YouTuber ya. Urang teh ieu teh nuju aya di Padepokan Gentra Sawala. Sawala. Anu alamatnya di mana? Alamatna teh di Bojong Pulus. Jalan Raya Timur Banjaran. Abi di WA teh-nya. Oh, berarti urang salah tuh. Oh, salah. Bener kan Bojong Pulus kan? Bener. Imah wisata cenah tuh. Rumahna wisata. Iya. Jadi lamun deuk berwisata bisa koordinasi ka dia. Nah, gitu. Nah, tapi anger mau gratis. Nih. Cuma duit we jeung duit pagawean. Iya teh salah saji rorompokna salah satu seniman di Bandung Selatan. Pelaku seni. Makanya ari rorompok seniman mah segala wah nu penting nyeni. Ieu teh lamun anu apal mah ieu wah nyeni. Ieu teh barang-barang berharga hungkul tak ieu bisa apa ieu? Nu kieu teh ngaranna teh naon cing? Leasing. Lain leasing teh. Ditangguhkeun ieu. Ka motor sugana lucu atuh sugana. Lisung. Lisung. Ieu teh lisung tah lisung anu kita. Irung. Ah, irung. Berarti barang-barang seni mah siga beungeut ge nya barang seni nya. Oh iya barang seni. Tuh. Beda atuh ningali kumis lele atuh. Mis Suneng kumaha daman? Alhamdulillah sawalarna Alhamdulillah. panginten pamirsa Kakak Ucil TV dimanapun Anda Laras. berada panginten Laras. sawadeka. Oi, hah? Sawadeka. Naon sama dekat teh? Ya assalamualaikum lah bahasa Thailand berarti kitu ramean Waduh, sombong. Sampurasun. Sombong kamari geus di Thailand. Cagur euy cagur. Kea. Kumaha kakak kumaha ieu teh Alhamdulillah. teh sok kumaha ieu teh aya naon abi mah reuwas-reuwasnya asa reueus gitu aya naon sa abi teh aya naon di WA tengah Selaras mah ieu teh teh naon-naon, Joy. ya. Nya urang teh pada intina mah urang ngajalin silaturahmi anu baik. Oh nyalares. Karena numutkeun saur sepuh. Lamun urang loba silaturahmi, tangtu bakal loba rezekina. Insyaallah dikirim beas berarti abinya di bahanan beas balik. Ainya justru itu dek pengharapan tinggi Suneng ieu teh. PKW kabita ningali ieu teh update teh. Jadi Update berbagi terus. Kan ari atuh diundang nya. deh kerja. Kan ari kanu teueuh mah kan berbagi nanti bangsa takil ya. Gitu. Ai kanu mah mah sugan mah teh biasa kanu Iya, mah. Kirim we alamat imah kayak dikirim pasir. Oke. Alhamdulillah pagi teh nya sim kuring oge ngaraos bingah pisan bingah ka giri-giri bingah amar wata suta. Rehna dipasihan kesehatan. Amin. Karek jajak warikas. Sehat kan, ya? Alhamdulillah dicek kemarin kayak dijedor ka dia. Di temah gitu. Ditembak di alun-alun. Berarti teh lompat teh apa hasilnya Tah, kumaha Udah geus ieu. muriling didinya mah bari. Pada intinya mah kieu nu penting urang sehat lah lamun sehat mah gampang kana teh gampil milarian naon teh rezekina nu barokahna teh. Lamun urang sehat mah kan enjoy gitu dah. Pokona mah pantang terus urang masih disarankan ku Miss Suneng. Oke aya Chef Ijay masih dina acara ieu teh naon disebut teh acarana teh? Ah ieu mah ngajalin silaturahmi, balagonjangan Sunda. Bala gonjangan. Balagonjangan Sunda ngalen ngidul. Nu penting mah tapi manfaat. Kade. Aya eusina. Aya eusina. Gitu. Tah kitu ulah teu manfaat kade. bener. Ulah siga nunggeus Nah, tah ku kitu na pangiten tong waka kemana saya depan. Soalna aya nu kalewat tuh. Tuh, aya nu ka dieu tuh. Tuh. cek 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 cek. Ah, enak geus datangi tamuna sih kenang nah lah kumaha. Ieu bener ah ka ade. Ya atuh itu tadi teh. Dangdutan teh geuningan. Sikan. Dangdut kumaha dangdut koplo teh ya. Sok siji dua. Weh. Gitu Kieu hungkul ai Miss Suneng teh nya takap kadenge anu teh nu ngagiplak otomatis ade. Soalnya Luar biasa. soalnya kalarasan kangen nabeuh ieu teh. Tuh, cikan kumaha ieu? Make jeung kangen abah kumaha ieu? Ya teh kieu karasan gara-gara si corona teh nya si corona. Oh. Eta teh berdampak kanggo kasadayana seniman khususna nya umumna kanggo kasadayana gitu. Termasuk sim kuring oge. Ya. Meskipun seueur nya dia sareng micuneng mah dak seueur kieu anggar we sarua cicilan mah loba. Nya. Videonya alhamdulillah. Oh, da ieu kudu dibayar sarua kudu Iya tuh terus antisipasina kok kemarin kan lockdown ieu teh kan job meureun teh araraya ya. nya pami antisipasina mah sim kuring mah kieu ayeuna mah sim kuring mah alhamdulillah pangintenna
buka usaha alit-alitan. Waduh, naon tah? Icalan alit-alitan gitu biasa terus. Nu aralit. Nu aralit we sagala. Sidom, naon? Candi lo kan alut iko karapa. Kita berwirausaha naon dalam bidang apapun itu gitu. Dina ieu meureunna naon teh tema bulan Ramadan. Bulan Ramadan khususnya kumargi kan tes beda 2 bulannya 2 saksinya gara-gara corona teh. Ya. Tah pas ayeuna kalaresan kan saksi Ramadan kan enten ning we sakantenan atulah anu icalan-icalan di bulan Karena tina off air mah sama sekali nol berarti nya. kalau off air nol kecuali panginten aya panginten ngulangkeun DP tah. DP aduh punya BPJS aja sih atuh. Aya. Oh. Aduh. Ya oke diparindahkeun jadwal ieu. Berarti nama meureunna dijalani nyaeta usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan mah. Samodea meureunna naon teh? Mode misro meureunnya. Nya anu karar itu lah. Apa teh misro naon? Misro. Lain mis Suneng lain. Misro teh amis di jero. Ternyata si mis di jero gitu. Ya. Mode nu kitu meureunnya misro meureun. Kolak, kolak. terus cilok goyang, Cilok goyang anu abi mah tos alhamdulillah tos 5 generasi 5 tahun panginten 5 tahun berjalan tiap Ramadan alhamdulillah. Tos 5 tahun Tingawitan sim kuring masih kuliah sampai ka ayeuna. Tapi ka Bogor pas sareng mie anclom oge, mie anclom, mie banjur teh. Ka Bogor waktu kuliah sim kuring nu icalana langsung terus geulis ada mie anclom gitu abad deh. Ngidar ka Bogor di kampus teh alhamdulillah. Tapi ayeuna mah kan gara-gara COVID-19 janten we di satempat panginten nya Di rumah aja. di rumah aja. Di mana kudu teh soalna bos YouTuber kudu ararapan. Terus kanggo karencangan sadayana anu nonton Kakak Ucil TV di mana pun berada, langsung dong ka Jalan Timur Banjaran. Caket Padepokan ieu di Payunun Padepokan. Oh, ternyata dihareup laras. Eta teh ditabuh 3 sampai ka tabuh 8 wengi panginten nya. Ditabuh 3 dugi ka 3 sonten sampai 8 wengi. dugi ka tabuh 8 wengi. Harus urang ngumpulin bade mah tapi harus tetap jaga jarak. Terus ngangge masker, terus tong hilap cuci tangan. Eta berarti kegiatan salami bulan Ramadan Miss Cuneng mah icalan kecil-kecilan. Kanggo anu menutupi selama Covid mah. Tapi aya oke di sosialna, pami sosialna sim kuring alhamdulillah kengeng kepercantenan di para donatur yang terhormat kanggo menyumbangkan donasi-donasi untuk orang-orang yang membutuhkan. Panginten kanggo berbuka khususna sim kuring mah di tajil. Ayeuna sae tajilna? Apa sih yang gratis mah? Atuh mah kalau gratis. Karena gratis mah benten ngekot teh benten gitu tah. Itu gitu, kakak alhamdulillahnya terus kamari alhamdulillah teh di Karapika parantos kamari teh. Suping ka dieu? Ente bener. Oh, apa itu suping ka Terus dieu? kami artis nasional mah Anissa Bahar. Anissa Bahar. Si goyang patah-patah dia anu kitu teh tah. Parantos anu di Jakarta anjeun langsung ngirim sareng rancangan artis-artis sanesna gitu. Berarti melalui alat komunikasi. Alat komunikasi janten kanggo rencangan di mana oge anu bade ngiring berdonaksi mangga biasa kakak Ucil mangga kasih kuring biasa wae itu sumbing wae insyaallah moal saha gitu. Insyaallah amanahnya gitu. Berarti cing cirining mengikuti aturan kepemerintahan. Mode saha teh Rika Rapika. Teh Anissa Bahar. Janten non teh ngajalurkeun teh ngaplikasikeun teh lewat kan di rumah aja. Iya, tah itu kan. Dan sim kuring turun ke lapangan, sim kuring di bagudedna gitu supados aman gitu kan. Soalnya paminta di baguded kan kurangnya sieun ku si kolorna teh. Tapi bieu katipu dewek euy. Ternyata ieu teh itu Madonna mah geus mau kan. Si Madonna teh kamari mah ditiung anduk. Ini ditiung anduk. Tah ieu teh bos YouTuber karena itu kan orang teh posisinya teh di pinggir jalan raya yuk, jalan anu wah papaliu, jalan provinsi teh ya. Jalan raya. Iya, anu ahlina pokona. Pokona tong ka mana sakadapan pasti penasaran urang ngaguar lebih dalam deui. Nah, karakterna Miss Cuneng nya. Siap? Dikorekan ieu siap jerona? Mangga. Asli kan dia bilang abrik kan? Tong ka mana sakadapan. Miss Cuneng, kanggo Miss Cuneng ya. Ya bisi aya pertanyaan kanggo Miss Cuneng. Naon nya bingung. Bisi nanyakeun mudik ka mana kan enak mah kan teu mudik ya.
kendalana kan ayeuna kudu ulah dilarang mudik ya. Nya. Kepegaan lah berarti. Pami dilarang mudik kan ulah, pami pulang kampung kan wios. Pulang kampung mah wios. Iya, Tapi kan masih di Kota Kembang Bandung benerna. Saatnya si Buring mah ada 5 menit nguriling. Tuh. Buringan mobil mentah sawah hungkul. Mentah sawah hangkungan, ambis urang mah lamun hayang api jigah batur yo. Mudik beneran nya, kulilingan heula padahal mah tidak tinggal gajelang. Nah maka jangan kali itu heula. Mentah sahur sanget. Ya si Buring mah kan di Jagabaya, di Pasir Panjang, Pasar Jami. Kan 5 menit. Tuh 5 menit ngururin pula ke Puntang tadi. 5 menit mah juga judul lagu euy. Gimana? Itu juga judul lagu. Nah, berarti program Miss Cuneng mah nanti alhamdulillah kegiatan teh nya aya berarti nya nyaeta nya usaha kecil-kecilan. Mohon. Insyaallah pangitan tas lebaran mah ngageungan aminnya. Amin. Ngageungan sagarupina usahana. Oh, PT etanana. Itu ieu mah tos 4 geus 4 kilo ya teh geus berat. Powerna teh kieu lamun loba ting dagangan teh bakal dikitukeun tah. Kebayang ban. Kamu nyeuseut sama kan eta osok. Baru kan kakak kumaha. Ieu teh bisa dipoekeun ieu teh mun urang lah ada poekeun make digembrong sireum. Bisa dicoplokeun gitu. Henteu. Yang itu urangnya. Lagi nyobaan. Wah, moal. Paling orang mut itu. Oh, itu ayeuna geura. Miss Cuneng. Kumaha? Ya, apa tuh ayeuna anu keur viral naon? Viral. Nu viral apa tuh ayeuna? Apal. Anu eta. Si dalam dulunya apa mah. Jangan kieu kajadian teh di Kircon larasan renrengan masih satu komunitas sareng simkuring, komunitas transpuan anu di Kircon dilecehkeun. Transpuan. Transpuan. Janten kan aya pami bahasa kasar mah pancen waria lah ya. Transpuan. Jadi pami transpuan mah nami janten lebih manusiawi lah, lebih Indonesianya gitu kan, lebih terhormat gitu. Anu di prank ku salah satu YouTuber anu ira buronan kasih kasep tapi pedegong teh. Anu teh buronan anu nya ku si Ferdian Paleka tah. Janten can kamanda keneh kan gitu. Janten di prank na teh eusina teh eta geus kamari maca meureun sampah geuningan. Ieu eta nu viral teh ya. Nya. Kok batu jeung sampah. Cing atunya rasana kahoyong teh keur mah ekonomi keur sigah kieu. Kata mah eta di bubungah keur mungkin eta rencangan simkuring ge eta kan menuju mencari nafkah panginten nya. Ya kan panginten teu aya keahlian lain terus kapepet. Ya di usia di zaman sigah kieu mah panginten. Eta mah teh bubungah dan geus bunga-bunga pas dibuka sampahnya asa terhina terus di videona pajarkeun teh punten nya si waria teh sampah eta simkuring sebagai seniman cross gender. Simkuring seniman cross gender alasan simkuring kan SCG tentang waria cross gender panginten simkuring tentang lengger lanang, lengger anu aya di Jawa Tengah anu lalaki janten istri. Jadi simkuring ge emang ngumpek-ngumpek tentang ilmu itu pangintennya sampai simkuring terjun janten sigah kita terus aya landesana di awal ABC. Karena kan simkuring pasantren oge. Pasantren. Gitu janten insyaallah agamana kuat simkuring mah hayu janten bade ngadu-ngadu ge insyaallah tapi dalam batasan yang wajar gitu. Tah kembali deui kanu tadi eta mah cek abi mah asa kirang manusiawi. Kirang manusiawi. Kumargi aya suatu momen kira-kira eueurit ya. Pasti atuh da. Kan bae lah. Naon namina teh janten kieu pami ngeprank wios prank mah keurean wios tapi dengan batas wajarna gitu. Keur mah ieu teh di bulan puasa. Karena lihat konten-konten anu sata acara ge anjeunna mah parah. Oh, parahna kumaha tah? Eta mah sampai buka-bukaan we. Kira buka-bukaan teh buka-bukaan naon? Segala rupi pokona mah ada yang jelas simkuring mah ti kapungkur emang tos gram kumargi anjeunna ti kapungkur entos melecehkan nya wanita oge nya yang komunitas transpuan juga gitu kan terus ngalecehkeun ti kapungkur kan ayeuna mungkin wawalasna ti Allah teh ti Gusti teh waktuna jalmi eta teh alhamdulillah. Karsan kamari dilaporkeun ge ku rencangan simkuring ku aya ku Maabel aya ku Teh Dena Jubedah ku Teh Leci Imelda teh terus diviralkeun ku artis Jakarta ti Princess Seruni terus Anji Drive nya sanes anu ngapiralkeun sampaikeun ka dilaporkeun mah janten dipiralkeun ku si Kak Princess Seruni dan kawan-kawan gitu janten rengan-rengan artis oge ngaap khususna seniman cross gender siga simkuring. Karena simkuring oge kan selaku YouTuber oge. Kang Ija oge kan selaku YouTuber, Miss Cuneng oge kan selaku YouTuber. Jadi ku ayeuna YouTuber seperti gitu teh urang ngerasa kumaha nya ngerasa geram gitu tah. Ku ayeuna YouTuber anu ngelakukan jalan anu salah. Itu mah numutkeun abi mah sanes prank. Pami prank itu kan
Oh, boleh lah prank. Pertama kita ngasih sampah, tapi di endingnya itu ada bom yang meledak. Dalam artian kita ngasih donasi yang benar. Itu namanya prank. Kalau eta mah lain prank atuh. Lain. Nipu jeung prung eta mah. Hoyong teh kieu kakak simkuring ge nya sapertos kieu kan rencangan simkuring pangitan dan dosa sih, tapi sama-sama manusia lah, sama-sama diciptakan dari tanah dan sama Allah itu diciptakan da abis simkuring teu hoyong sigah kieu. Gitu. Cuman pami simkuring pangitan alhamdulillah pangitan dipasieun kelebihan ku Allah teh kumaha cara muter otak sangkan urang bisa berprestasi pangitan. Terus paminten simkuring mah alhamdulillah teh di kan tiasa usaha heula ini itu, tapi kan anu kan tidak semua orang seberuntung simkuring ya. Jadi hoyong mah saling menghargai lah satu sama lain sigah gitu. Tapi punten ya, kanggo Misuneng memang untuk desain penampilan memang seperti kieu cara didinten atau napi biasa ditinggal dina Instagram simkuring we panggil. Lamun hoyong lebih kepo mah nya tinggal dina Instagramna Misuneng benernya. Hayang ke dirinya dihanap aya nya gitu. Tah sareng kamari ge simkuring alhamdulillah teh nganuhunkeun kanggo teman-teman komunitas transpuan anu aya di Kota Bandung khususna anu parantos ngusut sampai masalah ieu sampai anjeunna si tadi yang terjanten tersangka panggilnya diusut. Simkuring ngalijeunkeun nuhun heula pangitannya teh sabiosnya kanggo Kama Abel Hair and Beauty, aya Teh Jessica, Teh Nikita Perpaduan, Teh Leci Imelda, terus Kakak Princess Haruni dan semuanya pokoknya mah. Terus alhamdulillah kamari bingah pisan simkuring rerencangan anu kamari ka musibahan di Prank teh parantos dipasihan donasi ti Mamahna Putri Indonesia. Ti Mamahna Neng Frederika Kul anu janten Putri Indonesia 2018. Kamari mamahna masihan donasi alhamdulillah. Makasih buat mama tersayang. Makasih ya mama dari Jakarta. Dari Jakarta memberikan donasi terus kepada semuanya Princess Seruni, semua artis-artis Jakarta yang sudah memberikan donasi untuk para korban prank tersebut alhamdulillah. Janten hiji deui bilih bade masihan kanggo korban prank anu itu biasa dikontak pangintunya tiasa ka abi atau ka kakak oke insyaallah disalurkeun ya gitu. Lebih detail mah tiasa langsung ka Misuneng ge. Mohon ke musim-kuring ka kan aya kan saurangnya nu nyekelana teh ka Ma Abel ke di ka Ma Abelkeun langsung pangintunya. Ma Abel. Laras yang kakak hobi hoyong terang mah si sadayana masyarakatnya khususnya anu komunitas transpuan siga simkuring jantan gerang gitu kan. Diusik kan simkuring kan bulan-bulan kamari isu LGBT teras-terasanya tos tiis kan akhirnya diusut deui atuh jadi up deui kan gitu kan abdi ge ngarasa gerang selaku YouTuber sebagai manusiawi aja ya benar soalnya asa tebar kemanusiaan gitu itu mah jangan ditiru lah buat para bosku YouTubernya kita boleh memang seorang YouTuber itu memang mencari viewersnya tapi kan untuk ngaplikasikeunna kumaha heula carana gitu. Ulah ayeuna memang instan seperti gitu hayang lupa bret. Ngan langsung padam teh nya. Heuh tilalep gitu. Nya jeung karencangan sadayana entong di-subscribe wae nu itu mah nu pardian bae kan entong naon-naon. Jeung tah eta ngeunah. Jeung anehna teh nasa langsung bae gitu tah. Enak duka wallahu alam pokona mah anjeunna cing engek hidayah we pengen namanya pokona mah gitu. Tapi enak menurut informasi tos kengeng atau napi acan. Oh anu teh acan. Jadi engke fotona aya merenya di dinya tah bilih anu mendakan nya kakak sok kakak disebarkeun berbantu. Engke foto di snap nya tah terus partos janten DPO ayeuna mah gitu. DPO teh naon? Pencarian orang gitulah. Oh, singkatan DPO. Singkat SD naon? Naon SD teh singkatan. Oh, singkat. Cuman ditanya singkatan SD tapi anggar singkatan deh. Ya gitu pokoknya namanya nyungkeun sana sareng nyungkeun doana we supados panginten kanggo ka korban tegar pangintennya terus kanggo ka komunitas transpuan di Indonesia Jawa Barat khususnya nya singkiat insyaallah gitu Allah teh memberikan ujian untuk menaikkan harga bukan harga martabat dan derajat amin gitu. Pada intinya mah cing sararehat lah ku ayana ieu si corona ieu. Eta gara-gara si corona. Jaga jarak. Kita memang harus ikuti aturan ke pemerintah kita lockdown, tapi lockdown eta kumaha carana urang sampaikeun ka aya masukan cigah Misuneng. Angka usaha kecil-kecilan di rumah saja, di depan imah tong nyerah terus tong nyalahkeun RT RW pangintennya. Kitu karunya soalnya kan sok seueur anu nyalahkeun RT RW cenah bantuan teu datang eta RT RW juga sarua padahalnya. Sarua mereka udah berusaha panginten. Ya, betul. Panginten da aya prosedurna panginten. Oh, untuk kamu sama tamu sacan aya. Untuk bantusan eta bantusan ya berupa Abi
Kamari oke ros ngali bade ngan ditaro ngan naro lah we abi pas abi bapak abi ngajukeun pira aku cai sakit boga nu badag cenah pira kami tolak gra Padahal sarua keneh nya. oh pira aku cenah geus boga nu badag hari tadi padahal nya ada butuh beas Nya atuh. Ada sarua, ada sangu. Da sarua. Halo. Tah, eta jadi urang teh seueur pelajarannya. Ya ya. Wayana misune ka dieu misune hatur nuhun nya. Sami-sami kakak Apija. Hah? Rek ngeupulan biasa. Beda. Dek oke kadang-kadang keram ya lengan ya. Anak uing Kadang-kadang udah kerejetan sorangan. Nah, Kan si ngeupulan. Aduh. Bersihan heula. Pokoknya misune sing sehat selalu. amin. Kalina makin lanjur. Amin. Mudah-mudahan saatosna ieu ya saatosna ayeuna boboran. Yes. Mudah-mudahan jobna cing ngaleng-ngaleng teh. Amin. Kabuka. Anak kan masih kena ngelamang katutup kene ya. Ngelemeng. Ya masih kena tutup ya. Can aya hawa-hawa. Can aya mudah-mudahan mah eta geus kabuka lah. Pada Ya. intina mah eta si corona cing init lah. Terang simkuring kakak bade pepeji kaum kasadayana pagitunya. Yang pertama buat komunitas Transpuan dimanapun ada berada, kuat, kita bisa semangat. Terus kamu kasadayana, oke anu terkena dampak corona, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Betul. Jangan pernah Berusahalah selama kita masih hidup gitu. Nah. Da Allah oge moal nyiptakeun ujian Lamun nya teu lamun teu apa sih? Sami jeung kekuatan hambana eta Nah, iya, gitu. Matak da insyaallah dimilikan sagarupa gitu. Dimilikan, Asal urangna Dae. usaha. usaha tawakal nya. Entong ngado namprak we kadaguan bantuan. Ulang ada hukum deui. Nya ulah ngado ahung pada ngajol. Teh, mana teh? Aduh, bantuan teh. Aya ada kancing gue ngadoa nu ngapoe. Ini teh ada momen. Insyaallah digembrong meureun. Begitu lah bagian aduh alhamdulillah terus tekaraos waktosnya aja nya. Urang teh aya kana 2 jam ya deh. Oh. 4 jam. Urang teh teh dina waktos petang. Umpami telepat ieu teh tabu setengah 2. Setengah 2-an. Kedap di urang teh ngalaksanakeun sahur. Mudah-mudahan kalau ka para bos YouTuber dina saumna sing lancar, Amin. sing sehat paling utami. Oke sing aya rezekina nu barokah. Amin. Ituna pangita misi nu ge sadayana ge ija sadayana sing rehat. Mohon simkuring ge bade bangun-bangun biasa ngadulag simkuring kan. Kok ulah kok. Sahur. Panggul ya. Gituan biasa. Begitu lah pangita akhir kata billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.